Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu ngajawab salamna kencang didoakeun sing loba duitna. Nu teu ngajawab didoakeun sing loba kiri di tanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillahi alhamdulillah, wa billahi wa bihaqqillah wa bi syafaati rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin al-imamil kamil fid dunya waddin wa ala alihi tayyibin wa azwajihi tahirin ummahatil mu'minin. Amma ba'du. Allah ta'ala bil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa qala fi ayatin ukhra bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala nabiyuna wa habibuna wa syafi'una Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Wa qala bi hadisin ukhra yasfa'u yaumal qiyamati salasatun al-anbiya'u wal ulama'u was syuhada. Al-hadis sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu wa habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Wa qala Adai bin Zaid anil mar'i la tasa wa sa'an qarinihi wa inna qarina bil muqarrani yakatadi. Wa in takun fi qaumin fasahib khiyarahum wa la tusahibil arda fatarda ma'arradi. Ilahi anta maqsidi waridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka la ya wali hadhil jama'ah. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hanan ya Manan ya Dayan ya Sultan ya Dzal Jalali wal. Para suyukhun al-kurama, para alimil ulama, para kiai, guru-guru orang sadaya, bil khusus al-mukarram Kiai Herman. Oke, para al-mukarramun anu sanesna sanaos deritaka satu persatu namina insyaallah tengirangan karena rasa hormat jeung taat simkuring kasadayana orang doakeun mudah-mudahan ya alimil ulama guru-guru orang sadaya ku Allah subhanahu wa ta'ala sing dipanjangkeun yuswana anu barokah amin.
sing jalembar dina rezekina amin. Tebih dina sagala pancabahayana, ditambih kaikhlasan karidoan dina hatena, bikin selalu membawa orang sadaya menuju cacaan utama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer min adnal wilayah ila alal wilayah, bil khusus Bapak Kepala Desa ataupun yang mewakili beserta jajaran anu kusim gering dipihormat, orang doakin mudah-mudahan dinararaga ngemban amanah masyarakat, hakikat amanah ti Allah sing diringi taufik beserta hidayah sehingga bisa membawa daerah menuju baldatun thayyibatun warabun ghafur, iman aman uman amin tata tentrem kertora harjo ing madya mangun karso ing karso sung tulodo amin 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 ya rabbal alamin. Oke sadaya jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, pamudana, pamudina, jadi wiji-wiji anu kusim giring dipihormat, mudah-mudahan sadayana kenging syafaat amin. Oke, wabil khusus warga masyarakat kampung namanya Padepokan anu dina saat ayeuna mieling dilahirkan junjunan alam, mudah-mudahan raun rupiah anu parantos dikorbankan sehingga jadikan sababiah wasilah orang kampung Padepokan sadayana sing kenging ridho Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan sing diangkat umat Rasulullah oke di alam akhirat, mudah-mudahan kenging syafaat amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu, bapak, hadirin hadirat rahimakumullah wahadakumullah, puji miwa syukur mangga orang panjatkeun hadirat Allah nu maha gopur, salawat dan salam mudah-mudahan dicurahkeun dilimpahkeun atas junjungan alam yaitu Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tos kenging para sel nabu kabagian ente alhamdulillah. Naon sabab musim kuring kanu teu kabagian nyebutkeun alhamdulillah, sabab kajeun teu kabagian tapi tetap konsisten hadir dina ieu tempat. Jadi teu pundung, berarti tujuan anak lain cuma cinta bakul tapi bener-bener cinta Rasul, betul? Sabab mah eta jelema aya nu pangkat bejo, terang mah bejo, beungeut kejo. Eta jelema loba eta nu beungeut kejo Pak Haji, ngaran jelema loba ieu. Bahkan ieu mah kisah nyata bek kamari peuting simkuring di daerah Tangerang di Sindang sono. Eta nu hadir jamaah ribuan mah keur memeh babagi kejo mah. Beres be babagi kejo tinggal sabaraha siki mah di jero panggung buyar kabeh. Tapi alhamdulillah urang mah berarti lain bejo. Kabagian bae syukur teu kabagian kabur. Mak sabab naon lah nu kitu ieu kejo mah urang boga di imah masing-masing, betul? Atuh kadang-kadang pugu jelema mah ari sifat hawak sifat tamak mah pan kajen geus meunang ge tetep bae neulean kanu gigireun. Puguh manehna ge geus meunang nyileukan bae kanu gigireun nu dia maloba jasa mina si dusun nu dia maloba jasa cocacolana nu dia mah aya ieu nu aya mah ituan. Sabab jelema mah memang kitu mah terkadang berpendapat bahwa nikmat yang ada pada diri orang lain itu lebih banyak daripada nikmat pada diri sendiri. Mantak hirup kurang syukur sabab kurang mah neulekeun nikmat batur bae. Padahal dina diri urang ge nikmat geus teu kahitung mak, betul? Geus ulah neuleun nu gigireun bae jakumana ge geus meunang. Amanya alhamdulillah.
penting orang penting ieu sing bunga mah. Mana bungana khususna ka warga masyarakat kampung Padepokan. Ieu ulah khawatir, ulah hook urunan, ulah hook nyieun parsel, ulah heok ngejok babara letter. Hadirin, kaduhung teu ka urang dieu urunan muludan. Panasaran mah, kalau memang Anda betul mempunyai rasa cinta kepada Rasul, lamun berkorban pikir nu pakai kacinta, mama mau ngarasu rugi. Benar? Pamuda bogoh ka Parawan. Teu dititah mawa ge mawa eta. Ciparawan teh neng mah hayang daugan kalapa hejo ngeunah meureun. Hayu cenah meulikeun di jalan lain hayang menang meuli, hayang menang naikkan penting mirasa jasana. Sedengkeun eta si pamuda can pernah naik kalapa sakali. Pan maksakeun jeung nu mentana bebene. Sedengkeun naik nu bisa jeung nu teu bisa kaciri. Nu bisa mah eta nu ada kana tangkal kalapa, paling ge dampal leungeun dampal suku, sakitu cukup nganceleh ka luhur. Tapi anu teu becus mah eta naik kalapa, dimulai beungeut sampai ke dampal suku rapet kabeh. Kana tangkal kalapa ngarangsud ka luhur, datang ka tengah-tengah lalauteun heula bebena sarima doang doping ngarangsud deui bae. Dada bolok sor mah kokolor suek, sempak nyinglit, ganyut ledeh. Tapi teu dirasa. Naon sababna? Berkorban untuk yang dicintai, betul? Muntirkeun kalapa hiji nu ngagedebut dua, horeng ragam jeung nu ngalana. Cik bebenena nyeri henteu. Horeng mah setengah modar. Kulantaran berkorban demi yang dicintai, nyeri ge teu karasa nyeri mah. Mantak lamun urang penting ieu muludan, urunan, ngejo, ngerasa kaduhung, komo teu mahkul, hati-hati hadirin. Khawatir lamun urang teu muludan, khawatir. Kunaon sababna mah disebut khawatir lamun urang teu muludan? Hiji-hijina makhluk Allah anu teu gembira, hiji-hijina makhluk Allah anu teu senang. Waktu dilahirkeun Kangjeng Nabi ngeun jurig doang. Salian ti jurig mah ulah ta makhluk hidup benda mati sekalipun kabeh bunga waktu dilahirkeun Kangjeng Nabi. Baca berjanji kabeh bunga ngan hiji makhluk Allah anu berengut bahkan pusing waktu Kangjeng Nabi lahirkeun ialah jurig ngan bisi aya bisi ieu mah ya bisi tapi nanya ampura ka urang Padepokan bisi sakali deui bisi ieu mah bisi aya urang dieu diajak muludan ku Ki Herman ku tokoh masyarakat lain bunga kalah ka berengut teu mahkul buah mah si eta kasurupan jurig. Hampura bisi aya. Mantak lamun penting ieu urang muludan mukanya muka sedih, mukanya muka galau, mukanya muka teu mahkul, buah mah si eta kasurupan jurig. Naudzubillahi min. Sedengkeun ripuh mah lamun jurig geus jurug ka jelema. Sabab jadi jurig tapi jurigna jurig kawe. Saya teh insi ngaranna. Terbah koyat korsi paling nyerieun digebugu korsi eta. Hadirin rahimakumullah wa adakumullah. Syekh Ma'ruf Al-Khurqi berbicara, man hayya atau aman sahabat jalma nu nyadiakeun kadaharan yakin urang dieu sagala dipolahkeun nu teu gablege gagablegan betul nu beureum ge bebentaanan bahkan capek model ibu-ibu mati kamari keneh nyabutan bulu kelek potok teu boga. Lagi namanya nyebutan bulu kelek buru. Ti beurang kene geus haliwung ka salaki bapana ai si jago gede si Rembo di mana sok nyocorna. Jeta dikurung. Cek salakina pangdeulu aing mah sok diburi tangkal imah dina tangkal buah. Moal enak ka penting mah kudu ditewak ja urang neuk muludan.
cik salakina kumanewak naja poek atuh disorot kieta ku kami jorang maka salaki jebuta sok kieta disorot ku kami kieta kege ku maneh nu naek kami nu nyorot di hanap heuk burung dia dek nyorot maeng nu naek tangka penting terekel salakina naik kaluhur tangkal buah sorot sarmoah japuek aing ngolesan ke geragan disorot ku sarmoah potokna sorot pelebah dahan nu mana aja teu kajeung ku aing mah cik pamajikan nanya teu boga rarasan eta kieta barang sakami mau kotok nyelap bae dina salah-salah ping-ping ku maneh hah piraku eta huluna ge ngolol bae atau lain hulu kotok jeremeh dia eta mah orang burung pamajikanna salah nyorot salah naik kalau tangkal tembaga kokolor atau kan ngongkong bernya sorot dihanap untuk sapuasna hadirin rahimakumullah man hayya ta'aman sabayanya deken kadaharan wadah ikhwanan ngundang kata tangga baraya bahkan penting ieu mah cenah ge warungan nya muludana baji jule tilu tempat doang na bejo mati dia menang lumpat kan itu ber buah mah mumbang bongbong teh doang santri nyolatkeun teh baheula kitu keluar ti dia asup deui ka ditu menang deui pan sholawat buah mah meureun beunang ti dia kabur ka masjid itu ka ditu kabur ka alas roban deui ke ngunculung ka laut sia eta mah berat tengku bekal wadah ikhwanan ngondang baraya ngondang tatangga ka anak nane ka dia emang nyem HP nek ngondang dulur ti Cipedak naon mama hayang telepon adu banget teh adu banget naon telepon adu banget video call setelkeun jama mah teu bisa setelkeun ku anak-anak ya mah geus nyambung sarboah keur naon dia atuh keur narima telepon ai teteh keur telepon duha aya naon teh cuan teu kanu ngain dia nya jadi supeuting kami manuk muludan nu bener deuleuh tuh aing keur nyabutan bulu kotok cik manehna bari nyorotkeun kamera HP kana kotok sedengkeun keur video call mah kamerana nyang hareupna ka urang sedangkan mana nyabutan bulu kotok teu make calana ngongkong cik di belah ditu teh pang abi malain bulu kotok eta mah jempet kitu jawerna ge aya di tengah orang menyorot kana barang sorangan mak wadah ikhwanan ngondang dulur sanggeusna kitu naon wa ta'abbara make sesengitan maka dia make sesengitan mah make minyak sengit teh teuna naon lamun tak diman li maulidi make baju pang bagusan neng mana baju mah urut kamari teh simer daya nu ibu-ibu tahun kamari teh kisar di grup simer ya tak loba lalaki anu terahum ngadadak seram pake lebaran urut simer teh kadina pake mulu dan kumak wata jamala ngagagah make pupur anu sugi mah meuli tulji bannya nu masakat pakbul ditepak ngebul sabungkus 1000 pipa dulur paralon yang penting mah doang bulan make lipen kula mah sok kaguguna eta ka kaum ibu-ibu abaji Juli lamun geus make lipen teh eta bibirna geus diulasan lipen ke doang bujair nyantok tai sige engke geus diulas eta ieu lip gloss jeung lipstick engke bibirna gigian tah pan eta doang bujair nyantok tai eta nya teh nya sok kitu nya coba pangnaon eta pangrata ngagagah aduh ulah marah ya yakin biasa bae tujuanana tak diman li maulidi karena ngagungkeun karena dilahirkeunna junjunan alam
ngagagahna, make minyak sengitna, make baju bagusna, masakna, tujuanna karena ngagungkeun dilahirkeunna Kangjeng Nabi. Apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Jama'allahu ma'a furqatil ula minan nabiyyina wasiddiqina wasuhada'i wassalihin. Maka orang kampung Padepokan bakal dibarengkeun ku Allah bareng ka surgana beserta kloter pertama masuk surga dengan para nabi, para wali, para solehin. Alhamdulillah. Ngalut ngabandalut ngemat-ngematnya tampinang urang Padepokan ditanya urang alas roban kamana euy ka surga abdi mana euy ceu urang pasar ka surga. Alhamdulillah. Pangheulaan ulama nanu ngamalkeun ilmuna karena Allah diikuti ku jamaah pangajianana pangburian asup ka surga mah pangpanerian RT. Mana Pak RT mana? Aya RT na aya. Kira ku RT muludan eueuh bebeskeun ka laut. Pangpanerian asup ka surga mah R. Kenapa RT masuk surga belakangan? Apakah beliau banyak dosa? Belum tentu. Sabab kamin amalin ya tasawwur bi surati amal dunya summa yasiru bi sirati akhirah. Loba pagawean anu rupana kesingna dunya tapi bagus niatna bisa berubah menjadi pagawean akhirat dina pada ngasilkan ganjaran asal bagus niatna. Insya Allah menang ganjaran daripada Allah Subhanahu. Ulama ngalem dalam daek jadi RT mah demi Allah sumpah ulama kudaekan gaji lemet pamaido ngabadeu tak RT mantak lamun teh kelas ridho jadi RT biasana mantan RT masuk polongo kunaon sababna aya dengar kalongo pamaido loba gaji lemet geus lamun ikhlas RT mah moal eleh ku ulama sabab naon sarua bae berjuang demi umat betul. Ya RT panari asup surga lain ku sabab gede dosa. Pan RT mah keur di dunia gesok keliling kaungal suhunan, kaungal imah, sahadak nucan kabagian BL. Mana ku aing neuk didata kari-kari geus kita mah meunang jeung henteu-na. RT mah berjuangkeun mantak lamun teteh teu meunang ulah sok mamaran ka RT karunya imah RT mah dicekek. Diratakeun ku RT di siaran mantak di neraka ge ke RT mah ngeuleuyer kaungal pojok-pojok raka karorah-rorahna di siaran bisa urang Padepokan katinggalun nyaan bae aya di juru raka saurang sarboah keur nongeng-nongeng birit beka neraka. Sarboah kami mah ka surga dia nyinaon rapet jumur ami mah ka RT kana sono. Kunaon kitu boga dosa ke memeh paeh teu kadosa anak teu katobatan dosa naon dia keur hirup nyorang menjusan salaki. Aya urang dia nu sok menjusan salaki aya. Ieu grup nu ieu lamun geus tibahayang menjus teu perlu dihareupeun salaki geleger-geleger bae. Aya keur memeh kawin murah senyum aya geus wae murah penjus. Panggih di mamana geleger. Salakina keur ngopi di tengah imah sarboah ngalalar kagigireun kunaon kudu menjus ti kulamanya. Makin geleger bae cik salakina puara dia sarboah eta menjus panu kieu mana remel bae. Moal aya elehna. Lah jor teh kakah liwamat penjus ieu. Cik salakina penjus ieu dia ngan teu utah bae ku bauna. Haliwamat kakak kan dawuh jelema ieu. Cik salakina aing malen jelema ieu galon. Salakina ge teu kadeuleun jelema pada teh ku nyeta. Awas nu tukang menjusan salaki geura tobat urang doakeun tukang menjusan salaki mudah-mudahan eureun menjusna amin. Menjusan salakina di siaran ku RT akhirna kabeh asup ka surga alhamdulillahi rabbil. Hiji kegiatan lamun anu gerak di hareupna pamuda hadirin maka insya Allah eta daerah bakal maju. Syarat nu gerakna nu ngora aki-aki nini mah diburi bae ngadukung ngadoakeun mere syarat betul nu gerakna pamud. Kenapa Rasulullah SAW salah satu backingnya adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Siapa Ali? Ialah seorang pemuda yang pertama masuk Islam yang siap
mengorbankan nyawa demi membela agama, demi membela Rasulullah sallallahu alaihi. Mantap orang dia ge pamudana, mudah-mudahan jadi denek Sayyidina Ali karramallahu wajah, amin ya rabbal alamin. Ulah jadi pamuda Yuni Kanjut, eta Kanjut pang pesengitan eta dina anggota badan mah. Batur mah sibuk kumanehna mangayuk-yuk beri jero sempak, hayang ngising pan lumpat kareu kalapa berebet bae, padahal nu hayang ngising nama bujur mah, tapi suku lumpat ilu sibuk, leungeun kepat mata culak-culak bisa nu ngintip, leungeun merosotkeun calana sibuk birit turun sorangan, padahal nu hayang ngising nama bujur. Benar? Laju cik irung kana leungeun dak tungkup cenah aing jabau, nungkup ka dieu. Laju nu hareup wer pembukaan opening ceremony. Keluar tembakan kehormatan dut rek nyambut tamu kehormatan lol bebas. Ai si eta mah ngayuk-yuk betul sibuk-sibuk. Batur mah sibuk kumanehna mah di jero sempak muyukut bae. Geus lamun urang pamuda urang naon yang ngaranna? Orang dia batur mah sibuk masang awning, batur mah sibuk bebersih, batur mah sibuk masang banner, batur mah sibuk ejing itu kumaneh ngayuk-yuk bae berarti eta pamuda Yuni kan. Mah pamuda mah lamun dina ramu ibaratnya jari manis. Sabab pamuda jeung pamudi mah manis, Bu. Dekadepankan bisi kurang bukti don bila tamsil lamus dak atam sulidul qawaid tingalikeun. Eta nu sok nungguan parasmanan nini tak parawan, betul? Nini di mana cacing? Di dapur nini malnya, dina pangkejoan, dina lauk, diburi nyumput. Nu dihareup, manu dipajang parawan tunggu parasmanan. Kenapa tidak nini? Karena lamun anu tunggu parasmanan parawan, eta kejo parasmanan bisa irit mah. Irit sabab anu daharna gemul oge cecemianan isina, tapi jajal nu tunggu parasmanan ini nu konangan ge tertulus kabur berluan diburi bae ini mah benar. Mun hajat di dia sok masang janur telok janur teh janur daun kalapa dipasangkan, eta nu dipasang daun kalapa ngora taparalak, daun kalapa ngora. Lamun dipasang daun kalapa ngola nu konangan datang sabab hajat keneh tuh daun kalapa ngorana ge bagus keneh, tapi jajal urang dia nu hajat nyieun nam janur ku barala eta nu konangan tertulus balik deui ka geus anggeusna hajatna ge dak janur lagi geus garing. Tak pamuda hebat lamun daek di depan alhamdulillah insyaallah. Sabab naon? Inna fi suban amrul ummah wa fi aqdamihim hayataha fa in hum dahabat akhlaquhum dahabu. Sesungguhnya di tangan generasi muda lah maju mundurnya suatu daerah. Nek maju nek mundur urang dia kumaha pamuda jeung parawana. Fa in hum dahabat akhlaquhum, lamun pamuda bisa boga akhlak dekadensi moral maka dahabu tinggal nunggu kehancuran eta daerah. Naudzubillahi min dalik. Tah ieu pamuda nu gerakna kieu bagus. Kolot mah diburi, ngadoakeun, mere saran, mantap pamuda ge ulah gedeun, kolaborasi antara yang tua dan yang muda. Nanti jadi kesatuan yang sangat hebat eta. Nu kitu nu diharapkeun ge. Sabab Kangjeng Nabi bekina macam-macam. Eta Kangjeng Nabi di backingna ku Nusugi, di backingna ku Jawara, di backingna ku Pamuda, sehingga sukses. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah. Kangjeng Nabi lahir tanggal 12, wafat pun tanggal 2, betul? Bulan yang sama. Kangjeng Nabi lahir tanggal 12 mah. Meninggal pun wafat tanggal 12. Kenapa selalu di tanggal 12? Apakah tidak ada tanggal yang lain? Banyak. Tapi tanggal 12 itu adalah suatu kode bikin orang sadaya. Kula nanya hadirin, meme dibejakeun ku kula, eta cilaka paling parah cilaka sabaraha? Hah? Aya teh cilaka nu rosak leuwih ti 12 aya. Moal aya can orang ngadenge kula cilaka 20 gitu. Paling parah mentok di angka 12. Oh, mun nyamara di nu hajat, samara paling lengkap, samara sabaraha? Samara 12.
12 betul. Pemuda tenangan penalti sabaraha pas eta? 12 pas. Berang sabaraha jam, Bu? 12 jam. Penting sabaraha jam? 12 jam. Liang-liang dua dinawak urang mun madaek hitung eta moal kurang ti 12 mah. Aya liangan teh, Bu? Aya liangan teh? Atuh loba urang meliang ti mulai sira sampikeun ka handap eta 12 liang. Jajal daripada ngomongkeun batur mending hitungan liang. Kan bisi kurang ya bisi ya mah bisi kurang gerang ngaliang deui. Sabab jelas kabeh dua kalimat tauhid la ilaha illallah eta 12 hur. Muhammadur Rasulullah eta 12 huruf. Angka 1 itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah anu leuwih heula daripada Allah. Aya teh huruf meme angka hiji. Teu aya ge 0 eta mah lain huruf 0. Eueuh nanaonan. Angka pertama adalah Allah, mantak sifat diwajib di Allah kidam. Tidak ada yang lebih dahulu daripada Allah Subhanahu. Maka nomor 2 adalah Rasul. Kenapa? Sebelum Allah menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi beserta seluruh isinya, yang pertama didamel ku Allah, tina cahaya Allah adalah cahaya Rasulullah. Nu kedua didamel, pertama didamel. Makanya posisi kedua Kangjeng Nabi, asma Nabi itu tidak akan lepas dari asma Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu boga hiasan dinding nu ditapelkeun belah kanan lapat Allah, pasti ka dia lapat Muhammad. Mal mungkin tidak lapat Allah ka dia gambar ma'ruf amin teu nyambung. Betul? Itu. Tidinya timbul angka 3. Eta nu ngecek salon sok sampai angka sabaraha coba? Tes 1 2 3. Balik deui tah. Balik deui. Tes 1 2 3. Balik deui. Tes 1 2 3 telok leuwih. Anu 24 Agustusan ci komandona 1 2 3 berset lompat. Telok aya komando 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ira lompatna. Berarti sampai angka 3. Kenapa? Karena penjumlahan sesudah angka 2, 1 dan 2 adalah 3. Siapa itu? Seluruh makhluk kita semua didamel tina cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi urang ayakna ieu disebut angka 3. Angka 3 moal bujug-bujug aya lamun tadina eueuh angka 2, angka 2 moal aya lamun tadina eueuh angka hiji. Dalil akli ayana Allah Subhanahu wa ta'ala. Moal aya urang lamun eueuh nabi laulaka la mukhalaqtul ablaq. Jikalau andai kata aing Muhammad teu ngutus dia, moal aing ngayakeun 7 lapis langit 7 lapis bumi ngan buru-buru ngutus dia, maka aya kampung Padepokan, aya Binuangeun, aya Malimping dan lain sebagainya. Eta ku sababiah Allah rek ngutus nabi. Artina mun aya nabi itu aya Allah, moal aya nabi lamun eueuh Allah, moal aya urang lamun eueuh nabi. Jadi urang ieu angka 3, syukuran ka angka 2 jeung ka hiji, syukuran ka Rasul, syukuran ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mantap cik urang kakotok ngomong pandek mulu dan tok. Ieu dia jeung aing sarua pada angka 3. Moal aya dia tok lamun eueuh nabi mah aing ge moal aya tok cik kotok muhun. Gresel kotok dipencit ku salakina ngamuk ajrot-ajrotan horeng eta lain ku nyeri mak, lain ku sedih eta kotok bungah pakai muludan, eta kotok nyanyi horeng bari ajrot-ajrotan kumaha cik kotok sik asik pakai muludan, sik asik bakal dihakan kuno make sorban jeung ku kabehan cik saya tak cikula ngantakeun kotok. Iya mengaduduh kotok molotot ka kula. Mah atohun kotok pakai mulu dan dari paling dipaling ku pamuda pakai gapleh husnul khotimah. Mending ku ari pakai mulu dan husnul khotimah. Alhamdulillahi rabbil. Nah berarti apa pelajarannya? Hidup itu mesti punya akhlak. Nu kumaha nu boga akhlak, jalma anu boga rasa terima kasih syukur ka saha? Syukur ka nu berjasa.
Siapa yang berjasa kepada kita, kita berterima kasih. Eta boga akhlak. Urang syukur ka Rasul, sabab urang ayana sabab aya Rasul. Syukur ka Allah, eta urang boga akhlak. Boga akhlak mantap aya kecap mista maja utama jalma utama mah jalma nu deket jeung angka 2 jeung angka 1. Moal timbul utama lamun tadina angka 2 angka 1. Urang ge kitu, lamun hayang jadi makhluk anu hebat maka kudu deket jeung jalma anu deket jeung angka 2 angka 1. Kudu deket jeung ulama, kudu deket jeung kiai, anu deket ka Rasul, deket ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul mah? Ulah jauhan kiai, urang gambarkeun kuari. Nu mata urang kudu boga akhlak, sabab urang manusia yang saling membutuhkan. Teu nu bisa hirup sosorangan. Betul? Anu sugih sakumaha sugih, nah tetap butuh jalma miskin, betul? Anu miskin butuh jalma sugih. Pejabat sakumaha tinggi jabatanna butuh rakyat. Rakyat butuh pejabat. Awewe butuh lalaki butuh awewe, ulama butuh jalma bodoh. Kabeh ge saling membutuhkan. Mantap kajen hirup urang majemuk. Kita tidak sama dalam satu sosial. Masing-masing aya nu sugih, aya nu miskin, aya pejabat, aya rakyat. Maka tetap aya kekompakan. Ulah sampekeun timbul papaseaan. Urang gambarkeun supaya kaharti ieu. Ieu naon ngaranna, Bu? Ramo. Bahasa urangna mun bahasa Jakartana naon ieu? Jari. Ieu ramo. Naon ramo? Singkatan rame model. Teu sarua moal aya jalma ramona kabeh curug moal aya. Atau ramana kabeh jempol moal aya. Rame model, aya nu pendek, aya nu jangkung, aya nu lintuh, aya nu kurung, nu tekeng. Macam-macam. Ieu gambaran kehidupan kita di masyarakat. Ngan kajian rame model cik urang Jakarta jari-jari, jangan ribut, jangan ribut. Ulah haliwu, kita itu bineka tunggal ika. Memang kedudukan kita berbeda, tapi sama tempat duduk kita, dampaleungeun. Urang aya nu sugih, aya nu miskin, aya nu ngarti, anu bodoh, ngan tetep kudu ngahijina agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafal. Nu pertama ramo teh jempol. Di jempol. Ieu ramu panghebatan. Kalau kita boleh memilih, mending keneh eueuh ramu nu sejen daripada eueuh jempol kudu ngomong. Belekeun boh, di situ percaya. Jempol mah jeung mamana ge bisa kerja sama. Ieu naon ieu? Aqua. Cik jempol ka cingir nu pangletikan. Kerja sama jeung engyu angkat aqua kaangkat. Jeung nu leutik padahal. Cik jempol ka jari manis angkat yuk, kaangkat. Jeung jajangkung kaangkat. Jeung curug kaangkat. Tapi jajal eueuh jempol. Jempolna eueuh yuk. Jempolna eueuh. Yuk angkat yuk cik curug jeung jajangkung. Ieu yuk angkat hese ka. Hese ya adalah kan ya ulah ganti ngaji mah. Di kitab teh becos. Ya bayar. Kamu jeung cingir, atuh kamu jeung anjing cingir ibu dia kitu kan nu terler baca lah kumaha jeung aing. Allah terabah sebab eueuh jempol. Lalu siapakah jempol? Sehingga menurut yang luar biasa, cik Imam Musafa'i la taskun fi baldatin laisa fiha alimun yuftika amri dinik. Ulah cacing dari di hiji tempat anu taya ulamaan, anu taya kiayan, anu taya jaman ngartikeun agama, nu magahankan agama. Repoh. Kunaon Makkah terkenal sampai ayeuna? Sebab memang Kanjeng Rasul di itu tadina. Siapa yang kenal dengan Makkah dan Madinah dahulunya? Tidak ada. Tapi kori kabehan sanu ka hayang ka Makkah jeung ka Madinah, betul? Mah hayang ka Makkah mah, hayang ka Madinah mah. Lembang daek lembang. Mah lah kiai metiku Allah bahan kami majelema masyarakat dia metiku Allah mama kawasamu kajen teu sok bisa nasib. Sugana aya angin puting beliung 6.000 di bulan raga milureun Ka'bah. Paling biru mikiran balik doang. Nemuan angin puting beliung deh bro. Bahkan ayat nih Bu, jalma miskin tapi mau ngahaji ONH plus Bu, nasib di Allah. Kumaha carana? Eta ini hiji waktu rek nyabrang jalan kaserepet mobil. Kaserepet mobil terluka, dibawa ke lubang mobil ke rumah sakit, ditanggung jawab pengobatannya. Ternyata itu orang kaya.
Cik orang kaya sebagai tanda permintaan maaf saya kepada Nini, maka Nini bakal ibaratkan mau ngaji ke Mekah dengan OEAN plus beresna bulan ieu ge tahun ieu berangkat. Tah Nini padahal miskin tapi mau ngaji. Geus ibu-ibu ge lamun hayang mau ngaji teu boga duit lobakeun cicing di sisi jalan. Lobakeun cicing di sisi jalan. Sugan kasarepet mobil Toronton. Latas pun pibadatin laisa fi alimun yukti kana lini ulah dae cicing di hiji tempat kajen loba nu sugihan ganya di tempat kota rame ari eta mah eueuh nu ngarti kana agama rip moal bisa salat aja moal becus maca Quran ribu eueuh kiai teh ribu ribu lain laga kula ku bisa gambarkeun ku tadi ieu jempol kiai. Segala sesuatu lamun hebat pasti cap betul mun cap jempol eta hebat cik pamajikana bapana asaan sayur lodeh menang kami ngeunah tante surudut ku salakina dia surudut teu ngomong deh kieu be salakina sip lamun geus kieu sip kecuali dikieukeun jempolna sip berarti mantap sagala ge cap jempol lamun hiji tempat aya kiai insyaallah barokah aya santrian aya pesantrenan barokah yakin barokah mantap ye ulah jauh jeung ulama ieu kiai eueuh kiai maripu eta nu bisa marhaba ku ari kudu ngomong masa aja kiai doang yang santri salah kita teh maca calangapan teu pugu maaf lain suudon survei membuktikan kaciri calangapan becus jeung teu becus mah kiai calang aku maneh bangkem kiai bangkem kumaneh calangapan teu nyambung eta perwis bae nyawara jaka nyawara asal mirip bae kiai mah yahu wasbilisi sesale kita teh mah waya di kepung hansip pan mirip ieu kiai mah yaumahasrin cik salah kita teh mah jauh mang arsip udah sampai di kepekaan sip dia maling jauh si arsip ya eta melutikan memang marhaba nu bisa tak kiai beneran ku ari nah eta pamuda ku ari lamun teu masantren bisa marhaba gati ka memang lain barang wajib ngan siar agama mulai pudar lamun naon bisa marhaba nah eta nu cukuran sok Garuda Pancasila laguna bener air dia cukuran Garuda Pancasila moal teu rahbukna ge tuh oke marep repo aya nu paeh kiai na matre jaya hiji-hiji nu paeh jeung nu maot duaan hiji mah paeh hiji mah maot pan beda nu paeh mah jelema masakat nu maot mah jelema sugi sedangkan oknum kiai na matre ieu kiai hiji-hiji na ripo cik kiai na teh ka santrina opatan ceng nyolatkeun ya onangan aya 2 draw ieu abah cenah nyolatkeun ka ditu bae ka pasar Binuang kan aceng mah cenah didinya bae di lemur Padepokan orang di dia mah jelema masakan itu mah jelema sugi geus kabayang ku kiai kanu sugi mah nyolatkeun shalawat 50 syarat hadiah 100 150 kanu sugi mah sakit mah paling menang duit 15.000 cenah paling ceng aceng mau patan kan itu ka Padepokan manehna teu kan itu memeh lempang ngahutang Ji Samsu segala tenang nih kepada tukang warung balik mau dibayar cair bang abah gitu pede mantap segala sesuatu biasakan karena Allah supaya tidak kecewa lamun karena Allah mau kecewa mata orang kecewa karena Allah tadi datang ke pasar Binuang ke Masjid Agung ngaran ngolatkeun nu sugih teh kudu dionang tinggal tempat dararata ulah masjid harapan masjid jalan penuh eta kieu teh bisa asup ke masjid ceuleugeur tadi nama duit 50.000 ngan jelema teu kasolawatan dikurangan jadi 70 teu kasolawatan kene dikurang jadi 20 teu kabiayaan kene jadi 20 dikurangan jadi ngan 5.000 eta kiai kabagian 5.000 teu kurang teu leuwih sedangkan memang lembang ngutang Ji Samsu nombok yuk wah celeugeur hayang ditambahan wah nambahan beak
Mantap lamun keur nyolatkeun aya kiai cecelegeran eta minta tambah. Ngarti. Caritakeun santri anu nurutkeun perintah guru barokah, manfaat ilmu. Maka datang kanu miskin, eueuh sasaha nu nyolatkeun kiai ti dieu ge ka ditu ka binuangeun. Kapan sirah? Sasaha. Eta soibul musibah cari kabeh masyaallah abong-abong tinggi jadi imam zakat keur hirup nu hargaan geus paegeun nyolatkeun ceng karena Allah kuaceng bae opatan pangyolatankeun keluarga apa keluarga kami kuaceng bae opatan di sholawatan sedekah nama tadi nama bagikeun leutik-leutik ke 4 juta jor teh kuaceng bae opatan ta santri calangap ngadengin 4 juta ke opatan atuh 1 juta sewang jelas ya mah. Cik nu hiji teh pokona madak balik ti deui mah ganti knalpot bae. Cik nu hiji teh, cik nu hiji deui mah ganti HP. Cik nu hiji lagi 2 minggu mah santai mana kebal mana dewasa engke heula. Ulah gerang ngomong ganti knalpot ganti HP. Pan ieu nyolotkeun nu pae. Atuh cik babaturan nu hirup kudu salat sorangan. Eueuh rukuan eueuh sujudan ngeun meunang papat takbiran imam sok ngangkat leungeun doa khusus maid nang urang anu bisa ieu. Iya deui. Nya bahaya lapur dak kita 4 juta kacau ya kacau. Hedenge gendak aya pribahasa Indonesia tak ada rotan akar pun jadi. Daripada duit 4 juta lapur, sugan diantar orang ngopatan aya nu bisa doa nu mingper kadinya. Jor teh eta setan nu jadi imam. Dia bisa naon kan wiji. Aing mah karake bisa doa neuk modal teh. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Wal enak maitna modal. Aduh ada anak modal ya mah. Ayo dia jadi bisa naon dia. Aing mah kareke bisa niat mandi janabah. Hah? Sing dia can boga pamajikan. Atuh sedia payung sebelum hujan deh. Santri pola mah. Lain ngapalkeun ambil jurmiah, kalau ngapalkeun niat mandi janabah. Sugan payung. Bang. Ayo dia jangan bohong enak mana di panian mait lagi teu cocok. Dia nu jangkung bisa naon aing mah bisa ge 2 kunut. 2 kunut teh nyaho eta nu kumaha 2 kunut eta teh nu tungtungna kuat pait para rait. Atuh 2 kunut gitu ya Allah mah dini piman apait para rait. Tah eta dia cocok dia di imam sabab ayana Allah-Allahan bingitin. Cik nu bisa 2 kunut teh sanggup aya. Penting dicarekan ku kalau nu pae. 2 kunut. Ih dia mah atuh politikan dia ngadoana anca bae. Kami Aminah harus. Kepan kasilep suara dia. 4 juta dia. Kumaha dia? Bagus burung asal dari Aminah harus ya nya. Langsung tuh harus dari ya. Kabur yang jadi imam lagi. Bagus harus kami. Tapi saniat nage mah nyaritakeun eueuh kiai ulah seserian tepuk kok mikir ya. Repo waktu bisa terpercaya oke tarepo. Usolli cik imam ya imam bodoh teh ya minggu 2 kunut doang usolli ala hadal maitil gojodi arba'at pirati sejak bola nyolatkeun mait nu ngagojod atuh ngai tong kabeh ngagojod bang mait nu nonggeng Allahu akbar teu bisa ya ngenyeng Allahu akbar ngenyeng masalah itu bisa beres apa takbir ngangkat leungeun ya imam Allahumma hdina fiman hadair amin wa fina fiman amin masalah na mait meuni cecelegeran cik mait aing mah keur hirup lain kieu nyolotkeun pae giliran aing pae diberi nu pararai mun aing bisa udang cekek we imam ngan berhubung teu berdaya pasrah bae mait mah sampai ka anggeus sallallahu alaihi Muhammadin nabiyyi wasallam pan nyeul kaburinya sok imam janazah mah ka makmum teh nyeul kaburi ya masalahul hadirin kaifa tasaduna ala hadijna fi dunya khair cingeutulan cair alabatan BLT 1 juta sewang cicik imam lain dak aing mah hayang nginum amat aya cai eueuh aya cenah geurang nginum baheula ya teh mah geunah ada sarian bola mah jadi tikoro kumaha gitu cair mah balik santri ngahiot gopok ijrak mau pae jalan apa mau diucapkan 4 juta bakal dibagikan 1 juta sewang kiai lagi datang kabare ngan kiai nama datang doang nu asup angin banget koneas bias
lembang dan lagi jaga kayak kacil kak lembang jalan motor murid melendai manggis sagala lagi ditajam jalan motor murid eta padahal daun jauh ngahalangan temata sapiraha dicacak gunung murid dia marah para rusik eta kiai teh lupa lapet datang cik kiai nanti dah geus anggeus beres bah ari abah kunaon mah asup angin henteu non abah lanus henteu ya kunaon dong henteu cenah tengaranan awak bah aya dararian geus beres alhamdulillah bah enak kami mah bah enak kumaha darah ya cik ya atuh urusan sah pon urusan enak atuh pacena bagikeun 4 juta ku kami be opatan hah cik ya gen-gen calangap nu bener darah dia ngabohong ka kiai mah bah teu barokah ilmu kami berarti 4 juta dari ya geus dibagi teh can eta 4 juta teu can bah asupun abah 5.000 ka dinya dah kurang bagi 5 can 4 juta 5.000 pangaruh kiai nya kalah insyaallah Allah kiai mah repoh orang pahit manis butuh kiai betul salametan leutik ge butuh kiai salah ki kasurupan dijampe ku kiai benar pamajikan hese ngajuru numpak kanu kia jadi gerak tulungan abi cik kejoy kunaon ya pamajikan abi ngajuru atuh urusannya aing naon cik kiai jam berenah ku dia aing mah teh nyolok atuh bang ku kitu nama atuh panggil dukun ku dia ka ditu panggil bidan dukun geus biak kajang-kajang ngising Allah pamajikan abi kang ngaleulesan geus biak tanaga bidan tang kalima kuari teu kaluar-luar lalu datang aing maksudna naon geura wayahna cenah ka pangyieunkeun cai jika aing teu bisa nyieun cai tiba lagi tari manginum bae lain teh ka bisa teh dijampean tak kana cai mau dia cai na henteu pan pisengnya teh masyarakat denge kendak dari ya lamun peta syariat teh mau akuana ieu mah akuan kiai mending mun mere gede 5.000 aku meroncon jampean teh ku abah cenah kana cai oh nya salusuh bah eta pangacara ngajero aing mah nyora ge ijazah salusuh kebo jor teuing pas dina bedah teh satotokerna jampean mah ku kiai bismillahirrahmanirrahim si oke jalan gede tas belang salusuh si oke kuala jalan gede tas belang udah sok jalan kanu sempit jalan makan lega tas belang kita nyampe salusuh nya mangga ijazah masang lamun teu make mahar tetep kabebelan hinatun belut putih luar tanda lempung plus ya inumkeun ku dia kasabah atuh ka pamajikan dia nya endel dinum ku dia mamapai jalan modal bae dia jadi naboteng dia mau orokan aya ge tai kadang-kadang sampai salusuh modal 5 jalan nunggu dia mah bawa ku si kejoy awas tekan kejoy eta mah syariat hakikat Allah mancing hati ka Allah ulah percaya kana syariat ulah sama urang ngajampean nu kasurupan ku ayat kursi kalah nyengsarikeun kalah ngaleleceh lain kabur jurigna kalah nurutan atuh yakin ka kamu percaya kana ayat kursi lain ka Allah eta mah syariat hakikat mah Allah kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala bawa ku si kejoy dinungkeun ka pamajikan diijabah burusut keluar diijabah atau si kejoy lupa teh kan Ki Herman deuk mulangkeun ubar tatu pampul pamali dia harus lain kana leungeun Ki Herman kana kantongna dia supun kana gulungan sampingna ka dieu pan nyenekal ka dieu mah panu pertama nanya kan sok pamajikanana dibere naon cenah ku si kejoy mantap kiai mah Pak Juli ka mamana ge lembangan doang pula ceramah beak mana ikhlas kula mah ngeun ewek pula sok nanya datang kai mah dibere sabaraha cenah ku Ki Herman mantap pula mah daripada pase jeung di mangal poe pangih mending gelut jeung urang dia nah itu dibere mah ieu nu kieu mah pan kepo bae lajuna cik kiai dia mah hayang nyaho bae parang saib atuh kapan ka majikan kakak jangan ada dosa di antara kita lajuna diburusutkeun bae gulungan samping ku kuprak beragam kana kerame koreng matra mantap terasa jadi dia mah kaki mah gampang bae
mun dibeset mah tadi sesar sabaraha puluh juta boa ku kiai mengen matra doang atuh kira-kira kolongo aing paling pisengnya eta kisah dia eta kajalma anu mere rokok gentong ku pedah bapak kolotna Abah Haji Juli baheula cenah ge resep kana rokok gentong nu geus paeh teh ya. Jadi abi cenah aya boga milik kiai kelar ka bapak kolot baheula sok nyerebung cenah ngudud rokok gentong. Ya bae nanya rokok gentong saselop duduk ku kiai. Di kula nyerebung ge bapak kolot dia bibir yang menyerding. Boga rasaan. Bapak kolot dia nyerebung. Ya kiai, oh kiai maripuh mah betul sebab kiai itu warisan para nabi. Orang bukan apa-apa, umat bukan apa-apa tanpa Nabi Muhammad. Tidak ada apa-apanya kita. Orangnya tadi ada apa-apa lamun ulama, ngeun ulama gitu beunang gede, kudu boga akhlak. Beunang sababna memang ieu si jempol tukang nyeterekeun gas betul. Nu nyeterekeun gas curug teh jempol cetrek sabab kiai mah tukang ngahurungan masyarakat ku ilmu agama itu kiai ngan kiai mah dan tebenang gedean jadi si jempol nyepretekeun gas lamun gas ditegeran kuno apa mun opat teu negeran gas bener nyeterekeun kumaha nu opat bisa punung ka si jempol nyeterekeun gas dak ulah ditegeran dak gasna moal bisa nyeterekeun kiai nuk magahan ngaji masyarakat teh hewan ka kiai atuh nuk magahan saha. Oh nu datang kula ceramah pentingnya 2 jam di dia. Oh jelema hiji acan di dinya. Ciki hermana teh kete geus kebal kumatna cenah beul. Jadi KBG kudu boga adab, kudu boga akhlak ya kiai. Ngan awas. Ieu nu opat siapa? Unsur masyarakat yang lain. Jangan jauh dengan ulama. Yang pertama apa? Curug. Ieu curug gambaran nusugi mah digambarkeun curug. Sabab curug eta nusugi mah curugna lempeng didenge ku batur dianggap ku batur nitanana ge didenge nusugi mah curugna lempeng cikolot mah curug nusugi nusugi ulah jauh jeung ulama backing ulama. Kenapa? Nabi sukses punya istri yang solehah dan kaya raya, hartanya habis pakai ngabelaan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mertuanya Abu Bakar kaya, hartanya habis pakai ngabelaan agama. Matak teteh nya ya lamun salaki berjuang di bidang agama dukung kurang sebab naon suami bukan apa-apa tanpa backingan seorang istri. Betul? Insya Allah ngaku urunan sajuta nek mulu dan ulah didegungkeun huluna. Ya mah. Sabaraha kemarin keur musyawarah ngaku sabaraha urunan 1 juta didegungkeun huluna sosokan. Kalem. Ulah gede-gede utur mah. Aduh. Sabaraha urunana 200. Lo 220.000 bae. Eta ge 2 keneh bae yo. Atuh ngenona kurang hiji. 200.000 matak nu sugihna nu gablek ulah gogoblogan. Dengekeun. Nu gablegna ulah gogoblogan, nu teu gablek ge gagablegan. Ari nu gablek gogoblogan, anu sugih mah lamun ibarat sato eta kebo. Ai kebo gede ta leutik. Gede tai kebo sagede tai naon? Sagede tai kebo leutik teh kebe. Gede tai kebo mah. Mun miskin ibarat kotok, ai tai kotok sagede tai naon? Ya tai kotok leutik teh gede. Leutik. Jelema mah ulah serap ku hartana. Kajian loba segala nak bro di jero bari di pantong lain teh segala kolong loba segala nak ulah serap komo sirik ulah banyak ulahnya ulah hirup sirikan bersihkeun hate kabeh boga milik beheung nu sugih memang pakurawat dong pabel telepon beheung urang badoang lapangan sama dikun kosong tapi jorteng eta mah keur hirup doang geus paeh mah kabeh tinggal beheung dirangsadan beheung nu sugih mas aku salakina pake kawin deui tinggal bohong kayak gitu nges kurang mah kieu bae mah kajeun teu boga emas nu penting boga bohong syukur ku boga bohong lagi jangan emas loba ari bohong eueuh mah geus digeus lamun nu sugih urunan hayang sarua bae jeung nu masakan eta berarti kebo lain ngising sagede teh kebo sagede teh kotok lain kebo cager kebo gering ari teh kotok mah mungkin ngising sagede teh kebo moal tebak teulina ge letik nu sugih backing kiai perjuanganna bantu dina kitab diceritakeun aya seorang orang yang kaya masuk surga lebih dulu daripada ulama nu ngapalkeun karena ilmu agama karena Allah. Karena apa? Karena ci kiai ulah teu sanggup asup surga pangheulaan malaikat Jibril. Kunaon sababna? Ulah sukses
ngamalkeun ilmu. Nyian pasantren dibangunkeun ku nu sugih. Tanahna diwakapan ku nu sugih. Madrasah dijieunkeun ku nu sugih. Teu boga rokok kula dirokokan ku nu sugih. Sukses kula gara-gara nu sugih, maka kula teu sanggup asup ti heula. Nu sugih heula teu heula. Nu sugih ti heula pangheulaan. Alhamdulillah. Dekati orang kaya ieu. Kiai deketan. Mage ulah ketika dekajan lain sugih gedenge nya ari sakola TK mah anak dituturkeun, dianterkeun, ditungguan, benar? Heuh sakola PAUD mah kumaha ditungguan anak. Mantak nu boga anak sakola PAUD mah lalintuh sabab naon anakna jajan 5.000 indungna mah 50.000. Tinggal salakina betek yang begeng doang pampir. Mah benar. Tapi kunaon aya ka pangajian telok dituturkeun ku urang. Tuturkeun ka pangajian. Tungguan deuleukeun kiaina bisi kiaina ngelelemutan, beta tebugan kopi jeung rokok. Gegeran kawan. Manat deketan dia, kiai deketan. Nu sugih deket jeung kiai. Ieu saha di tengah, ieu teh pamarentah. Pamarentah mah di tengah, ka dieu 2 ka ditu 2. Non blok. Teu berat sabelah, kabeh rakyat rakyat aing. Pamarentah tak adil ngaranna. Ieu nu seueur jari manis. Pamuda tadi teh. Pamuda mama manis ulah ngedul pamudana matak pamudana didik di bidang agama supaya ulah poek hirupna ulah poek eta pamuda mabokan pergaulan bebas dan lain sebagainya ulah geura disalahkeun ku kolot ulah geura eta kumaneh mere cahaya teu can kanu jadi anak non cahaya ilmu sabab ku poek mah urang sagala ge diteungar eta lain ku wani Bu tapi ku poek urang bulan puasa pamajikan di dapur ngahaneutkeun kejo salakina di tengah imah nonton TV ngedepeng bejam 3 peuting lain maca Quran pret lampu ngompot pamajikan di dapur lumpat ke tengah imah kanjut salaki ditajong meuli bural buncele eta tajong kanjut salaki ku wanita ku poek marbot masjid keur ngeunahkeun ampli pret pada lampu aya pasaran sieun lumpat dihangguru sagede beuteung kebo ditembrak kuntuna ge meuni urug eta nembrak tihang masjid ku wanita ku poek aku poek ku gara-gara poek maripuh cik pamajikanna poek lampu ka abi mah hayang kieu geura anter cing duaan poek engke nasiling tinih be urang di jalan geus sorangan bae mapai bilik dia ka jodog ka ditu mapai bilik pamajikan mapai jodog datang ka dapur pupai mana ya gayungnya na eueuh ai ceng geus aya eusian gayungna dipake ngisang kobel gitu horeng eta gayung urut salakina keur barang nguras bensin barukna mah meureun cai geus beres ngisang poek kieu poek mah balik ka kamar bebeja ka salakina bapana cenah he barang kami mah tararebeb cik salakina teh sing tadina ge tebeb ieu mah kuku tebeb jasa cing bari jeung ada ranjang atul kieu cenah gunanya aku teh nyawa ge gara sorot naonan cenah aku disorot mah berarti yang boga center dia kita di mawal popoekan pugawa center naon bae asal kasorot acangan aya ge korek gas jauh teh kita cetrekeun ku salakina cetrek bududun barang pamajikan kahuruan gara-gara poek eta ripuh poek mantap tadi gedeketan ulama kabeh gedeg jeung ulama jeung kiai ngaji ieu nu terakhir naon cinggir ieu leutik ulah disepelekeun ieu cinggir sabab naon lamun suit cinggir jeung jempol menang mana menang cinggir ieu kiai padahal tapi ku ewe na meleh bae benar kisar di jamotan di mana mah ku ewe dicekal jamotan ge beneran lurah di kantor desa mah oh gagah di imah mah kajen di desa mau di mana mah meong sebab memang bikang mah kitu setelanana mata kulaya melalui maludan urang contoh anak rasul di rumah tangganya ya bapak-bapak ai bikang mah ya bikang carewet eta setelan dealer geus dituna syukur kakak lamun boga pamajikan carewet kunaon sababna hiji tanda salaki pamajikan kakak hirup keneh mun geus paeh mah moal nyawara tungguan bae kayak geus paeh mah moal carewet ieu moal tungguan paehna bae nu kadua urang teu kudu meuli korek kuping tai ceulik rancang sorangan nu katilu Abu Yazid Al-Bustami seorang tokoh sufi eta diangkat derajat makin tinggi kewaliannya karena diuji coba oleh Allah melalui istrinya yang carewet sabar boga pamajikan carewet geus lamun urang boga pamajikan carewet pelihara dan lestarikan kecarewetannya biar makin carewet sabar urang jadi wali kah
bener teu kudu ganti-ganti jadi wali mah boga pamajikan carewek jadi wali mun kieu keur ngawek-wek ulah dilawanan eueuh sejarahna bikang eleh omong ku lalaki eueuh ka kumaha carana meuli rokok 4 bungkus kabur tinggalkeun nu matak mana ngawek-wek bae sabab kakak jadi mustami setia ngadengkeun bae di dinya mun nu ngadengkeun kumaha ge repeh ieu kula ceramah kakak balik mah kabeh eureun kula ge gitu bae udah ganti-ganti ieu mah cicing bae pan kebel-kebel jadi urang panas da bae kami toh diomongkeun mending tinggalkeun kabur berarti jenah lalaki eleh kubikang teu sakur-sakur nu mundur eleh deuleuh nurut tarik tambang Agustusan nu menang nu maju teu nu mundur hah nu mundur nu maju mah eleh kagusur geus urang ge politik tarik tambang bae mundur mengalah untuk menang betul kunaon Rocky Gerung ka kulit teu pamajikan Rocky Gerung siapa yang tidak tahu Rocky Gerung ahli debat di Indonesia siapa yang debat orang pasti kalah tapi teu ke pamajikan sabab beranggu pamajikan eleh debat ku ewek jatuh martabat aing betul moal meunang alawan ieu mah moal urang karak ngomong salakina ya kumaha ieu aju hudang bae pan hayo nak ngomong naon nyahonan kumaneh paling maido ieu teu ngarasakeun hirup jadi bikang kumaneh mah unggal pas ya ngomong teu ngarasakeun hirup jadi bikang atuh pan salaki kumaneh lalaki polong kumaha jadi bikang teu mikir laju nama hiji poe salakina make daster pamajikanna make tiungnya kalau sapu kaburuan nyapuan di pamajikanna naonan kumaha make daster kami make tiung kami nyapuan pan dia nu ngomong aing teu ngarasakeun hirup jadi bikang wari neuk ngasang aing moal enak buka deui aing didu boga salaki bencong ulah dilawanan biarkan saja keun bae sabab bikang mah angka 2 angka hiji itu lalaki Adam baru angka 2 Hawa deuleukeun sasatoan doang angka 2 hiji bebek 2 soang matak nu kieu mah mun teu Yuni bebek Yuni soang bebek 2 bebek kosta bebek jangkung aya nu wek baris nya wek baris luar matak nu kieu ge bari-bari jeung boten anu muludan di jalan wek neuk ka pangajian wek datang ka majelis salim kiai menerangkeun ngablek-blek kumaha wek ngobrol balik dia maju wek datang ka imam kasalaki wek kasalaki ngawek untuk telepon gitu bebek teu ngawek mangawas-was bae ngomongkeun batur bebek kosta ieu Jalan cenah situ mah bajuna urut bae. Atuh jor teh nu penting make baju. Jalan cenah situ mah teu make seragam, baju ku seragam bae. Ngawas-was bae ka cenah. Teh anu mah cenah di majelis talim tadi kongkoran geus lamah deui bae. Cik salaki aya dia ngaji teh dalam beuheum batur. Aya Yuni soang ngeluk di bakar ku salaki ngeluk dong ngeluk ngan hati-hati ka eta neuk nyorok kanyut soang ripuh grup nu ieu mah beneran atuh ieu nu kieu ka ai eueuh urang butuhnya ya kanu kieu ya kanu karya ai eueuh butuh eta urang ari aya reutih mantak urang kudu bisa ngagoyanganana. Nabi kan begitu, ya rumah tangga. Kangjeng Nabi mah baheula, eta teu aya pasean jeung pamajikan teu aya. Mantap orang contoh, aya cenah ge Pak, lalaki anu akhlakna bagus ka pamajikanna sabab ti Kangjeng Nabi khairukum li ahlikum. Lelaki terbaik adalah yang paling bagus adalah anak istrinya. Lemah lembut dalam ucapan, adil dalam pakoh, eta laki terbaik. Ya bagus aya jila lagi cenah ge mah eta pamajikanana mending ngecelak hayang ka sorang pasea jeung salaki jaku eueuh picawadeun telok salakina nyarekanan eueuh pihnekeun ngecelak iraha aing pasea jeung salaki paeh deui bengke nyeun politik kumaha gajuna hiji poe manehna cenah ge mah deungeun sangu badu jiun kabeh ari beasna teu diasakeun diasupkeun bae kana wadah sangu teh nyangeun beas bae yakin salaki aing marah heuneuk dahar dangeun sangu loba kejona beas doang barang datang salakina ti pagawean cenah ge alhamdulillah cendeungeun sangu loba kieu barang mukakeun sangu beas doang mun urang beunuangeun eta mah ting nyabok ka pamajikanana nya naon dia teu ngejo mete bae dia cenah urang tapi eta mah cenah ge mah barang mukakeun sangu beas bae kalah seuri keom cenah cik pamajikanna gagal deui pasti aya kalah keom seuri kapan kalah sieu keom kunaon
Alhamdulillah neng age setengah bulan ngecelak bae ngabayang iraha ka sorang hayang dahar jeung beas. Ieu kudu dijabah ku Allah. Kangjeng Nabi mah ka pamajikanna ge nyebut ya Humaira. Heh awewe nu merah-merahan pipina keong pan si teh saku ato-atona di alam. Sebab nu kieu mah paling resep di alam diogo lamun digetak potong. Digetak karajo punung bae lobakeun ngalem ka pamajikan. Pugu cenah pamajikan Nabi mah hideung ka teu merah kumaha mu nyebutna cenah ulah hina. Ulah si hideung ulah. Ya Hajar Aswad. Gitu nyebutna. Ya Hajar Aswad. Pan Hajar Aswad batu hideung ngan pan kabeh yang nyium ho di seluruh dunia. Panti pamajikan AA menyebut Abi Hajar Aswad ngahina amat. Neng Hajar Aswad eta kabeh hayang ka neng ngan AA nu untung menangkeun neng kitu pan keom nyiwit ka urang ih bisaan bae AA mah horeg mah geheng leteng ya Hajar Aswad itu betul. Kangjeng Nabi romantis ka pamajikanana neuk ngaleut Kangjeng Nabi mah eta moal nyiaran gelas weteu neng mana neng tadi ngaleut gelas nu mana ka si teh Aisyah neuk naon Kangjeng neuk ngaleut atulah tilas abdi jiji ih Kangjeng Rasul mah pami ngaleut tilas gelas neng eta cai rasa marjan amis ka rasana neng ih piraku beneran eta tilas abdi marjan laju bibirna tadi palebah mana napalna palebah dieu Kangjeng Rasul palebah dinya kitu parku kitu bae kitu coba jajal urang di rumah tangga mana dak belas weteu nang belas guru kami baik tadi pamajikan teh hayang katakan mengi aing kudu. Wah. Muludan itu menghargai yang seperti yang harusnya lebih dihargai. Nah Nabi nu sejen teu beunang dihargaan, hargaan. Tapi Nabi lebih dihargai. Pelajaran dari guru sehari-hari bukan berarti kepada orang lain kita tidak boleh menghargai. Hargai, cuma ada yang lebih kita hargai. Lamun pamajikan ayah salaki aya pamajikan memang ngahargaan batur hargaan batur emah kumane ieu mah turun salat sunat tas lebaran lain geura mentah hampura ka salaki membalik turun di masjid panggeulaan ai kumane kalah nyelinangkeun sajadah jeung mukena nyayab kaungal imah kantana mah mentah hampura lahir batin alit ageng karaos teu karaos orangana mah yang keudeuh baju simmer salaki mah di imah ngah neuk dahar kejo tiis daging hasem neuk ngopi cai eueuh nu panas pamajikan mah nyayap datang ka imah wajib tangange bejeuna salaki kasurupan curi di mana beungeut dia cik salaki tuh kasurupan curi eta kieu mah teh gedoang kami tukang ibadah tukang ngaji ngarti kami mah hirupna cik pamajikanana kami mah tasminal aidin wal faidin mohon maaf lahir batin kami mengeus lunas ka tatangga kami minta dosa cik salakina lunas beungeut dia hejo ka aing macan minta hampuran ya kumaha cik pamajikan ieu heueuh nya poho pamajikan polong ka salaki poho ai ka batur lahir batin sakalian mentah hampura dong kapasa hampura burungnya make burung neuk naon dia mamahang hampura mamawa burung tamahan hampura burung bisi boga dosa bisi cenah mah ai kanu jarang panggil lahir batin karaos teu karaos ai ka salaki bisi unggal poe salaki mabok bejus ku maneh ngomong-ngomong bisi sosohoreun teu sosohor untung salaki lasun pamajikan care dik salaki nah di hampura jalanan ieu pokoy sakali tampilin dia kumai poe lebaran saling ancam mengancam ya aya semah nanyakeun jalan bu punten ari rompokna Ki Herman palih mana lurus bae Pak genya aya ti payuneun mushola tak kira-kira 10 meter panginten eta rompokna Ki Herman nya sakedik mah kadinya ti eta hatur nuhun Ibu sami-sami Bapak mohon mangga hati-hati di jalan Pak ka batur mah giliran salaki nanyakeun bedog dah ai bedog ka mana kumaha jawaban guru nu ieu atuh pogo saha nu mangkeun mandak ulah lengotan nanyakeun ka kami cik salaki aing nanya ka Jokowi mah jauh ge dia sarboang ngomong ada rapor coba doang kasih mah nanyakeun naon tadi AA bedog bedog lurus
yakin caket sumur belak sekedik 10 meter kinten-kinten aya tadi dinya bedog nuju tati urang ku sopan-sopan angka lagi bedog nyaran deh kumaha aja gitu hayang kakak boga bangji kanong Siti Khadijah hayang kakak ulah dong Abu Jahal ternyambung lain jodoh lain Siti Khadijah jeung Kangjeng Nabi kakak ge alakna baguskeun daripada keluar baluk agas mending bagus ka jero Sayyidina Umar kasar jawara padang pasir siapa yang berani tentang Rasul neuk ngaruksak agama cepat beungeun ku aing Umar tanpa kompromi mun ku aya Umar keneh lo beungeuna sapat gitu beneran demi Allah moal aya dina medsos eta moal aya cepat beung ku Umar dia ngomong naon dia cenah beureuh tiis beung dia ku ngaing mun aya keneh Umar masya Allah minta mah ya Umar deui ya kuarinya cepatan eta nu karar itu bahasa sireung gitu bae insyaallah ya Bu eta Umar kasar di luar tapi ka pamajikan mah telok wani nembak repeh kasar di luar lembut di dalam kenapa istri kita itu bukan pembantu Cik Umar tapi kerjanya melebihi pembantu 24 jam pamajikan gawe di imah sakala dicabak sakala dikosrek pamajikan orang can peureum matana lamun mau tebar tawat salaki can peureum bikang badengekeun ka moal peureum matana lamun salakina matana can peureum sakali deui moal peureum mata bikang lamun mata salakina can peureum kunaon sababna neuk peureum kumaha aing mata salaki can peureum mah digurayangan bae segala dicekal ulah di eta tarebel gitu memang wayahna lain sabar baik baju urang disesa ku pamajikan benar urang lapar dikejokeun ku pamajikan urang asup angin dikerokeun urang hareuras dileleskeun coba lamun eueuh grup nu kieu tukang ngaleleskeun kakak neuk salat ge moal bisa ruku-ruku acan neuk ruku tur jadi 3 sujud kadongkrak birit ngapung hareuras bae berhubung anu kieu dileleskeun heuras deui leles deui alhamdulillah syukur mikir otak dina tuur ieu mah ari karangda wau ge henteu upeda herang denok semok montok neuk ngaliwat punten gelisnya punten hayang ka alem giliran neuk ngaliwat ka depan pamajikan keur ngahunyar beh cik salakina hiring eta cokor di arah wah, eta Abu Jahal yang mau pamajikan Siti Khadijah. Dan nyambung, weh. Insyaallah muludan ya ulah para ulama bae. Atuh aku mah aja. Ya gitu. Mah, ya rumah tangga jeung salaki. Ya ku batur mah telok dicium dengan salaki urang batur mah gilaeun. Teu urang-urang dibulak-balik. Gitu. Atuh aya duit tadi cokotan bae aya kasalaki teu nurut lain syukur eta mah geus alhamdulillah hatur nuhun turut parentahna eta ngaranna syukur ieu mah kadang-kadang online salaki maripoh teh mah balanya online bae kutang-kutang di Surabaya meuli matak nurun ka ibu-ibu nage Surabaya Susurayud lebagaya jalale ini make legging birit ke duang birit duang udang nangka buruk birit di leggingan Masya Allah bari diburina aya gambaran Hello Kitty yang najong bae kurang ngejongklok di deuleu dosa ongkoh geunah henteu untuk birit perawan tongger kene dosa ge panasaran ini rumah tangga enak dan rumah tangga Rasul sapa baiti jannah dan nanti intina salakina ngaji pamajikan ngaji anakna ngaji sebab naon di ahlul ma'ruf di dunia ahlul akhirah jelema anu ahli kabagusan di dunia pokoknya ahli kabagusan akhirat guru urang di dunia nyapaatan ka urang dulungan meuli ilmu agama maka di akhirat begitu sebab cikang jeung nabi anu bakal nyapaatan yaumul kiamah salah satu tilu anu pertama adalah para nabi anu kadua para ulama anu katilu mujahid fisabilillah anu perang ngabela agama Allah sabeun ka maot eta bakal dibere hak prerogatif Allah pikeun nyapaatan ka anu dikenal hukumanena geus mudah-mudahan urang di dunia sok deukeut jeung ulama di akhirat pun diheukeun jeung ulama disapaatkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangga geus kieu mah geura dibuka eta parselna sabab geus beuting ulah geus teu kawawa ibu-ibu geus nyeulekan parsel bae dan geus teu kawawa dan ulah geus sarua bae hampurannya kasadayana
atau ya mah lain ngaji amat Pak Haji Julinya orang atuh ngaji siar ya tanpa belum dibawa rukun salat tuh pula yakin pada ninggalkeun. Ampura bae kerang lamun nyungkeun japunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.